adin an-nasiha lillah bersih ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah lil udah sampai selesai wajibna 20 mustahilna 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah tak eta bae geus supaya mantap ka Gusti Allah. Ulah aya naon-naon lillah. Lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan ku Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi urang bos tanding kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi urang asal urang kan can pernah kholwah-kholwahan urang. Oh can pernah urang dicoba ku urang bebeja ka pamajikan neng kakak ngadenge ngaji aya kholwahan neng ayo dek nyobaan atuh masalah kakak ulah diganggunya iya tuh moal geus kakak dek di kamar ieu bayinya neng ulah ngaganggu kakak moal ngaganggu dek nyobaan 40 penting kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu nya mana HP bawa ka jero kamar TV asupkeun ka jero kamar cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu apa bisa ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa jadi nonton TV HP di jero kamar kaja lain kitu meureun ye sanyaho naon we mah ieu kholwah mah kos kitu tah engke dahar ge pangmawakeun ka dieu wah ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kieu mah salah kudu boga guru geus kholwah teh kudu boga guru maksudna deuk naon teh kholwah teh ya fafirru ilallah maksudna berangkat menuju Allah deuk ikhlaskeun ka Gusti Allah ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah. Di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi. Bos kitu mah kholwah mah lain kitu deuk ditinggalkeun ye. Nafsu makhluk dunia ayeuna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat carana kholwahkeun. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. وجاء المعذرون ليؤذن لهم من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم والله أعلم بالمرض وجاء المعذرون لن تكاسوا saduka maca nabi idgham minta fil asli kalawan dan idgham kena ta ing dalam asal fizal dalam ilmu tadziruna tegese wong kang narima saduka bi manal ma'zurin kalawan makna kang den saduan Quri'a bihi dan baca apa bihi kalawan mu'adzirun minal Arab tetap saking pirang-pirang Arab ilan Nabi maring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
liyudzana lahum darapun liantah dan izinan apalahum kadue mu'adziruna fil qu'udi dalam dodok dalam kampung menang berarti li'udhihim kena uzur mu'adzirun fa'udhina lahum maka dan izinan apalahum kadue mu'adzirun qa'ada alladzina kadzabullaha lan dodok sapaung ake kang pada ngagorohkeun ya alladzina kabeh ing Allah lan Rasul Allah fi di'ail imani dalam aku iman min munafiqil arabi saking kang munafik kabeh pirang-pirang wong Arab nil maji saking teka lil tidari kedue sasadu sayusibul ladzina basat bakal ngenani wong akeh kang pada kalufur alladzina kaba minhum saking alladzina kadzabu azabun alim apa siksa kang lara laisa 'ala du'afa wala 'ala al-marḍى wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wallahu alamu bimuradi laisa uranana ala du'afai ingatase ikut tetap ingatase pirang-pirang atau laisa uranana ala du'afai ikut tetap ingatase pirang kang lemah kasyuyuhi ka pirang-pirang aki-aki wala 'alal marḍā lan ora ing atas pirang-pirang kang gring kal ama wa zamakaya butalan lumpuh wala 'alal ladzina lan ora ing atas wong la yajiduna kang ora nemu ya ladzina kabeh mayunfikuna ing barang kang anapakakeun ya ladzina kabeh fil jihadin dalam perang harajun apa dosa ismun tegese dosa fit takhallufi anhu ing dalam narima ngari anhu saking jihad idza nasahu tatkala bersih ya du'afa lillahi kadua Allah wa rasulillah rasulullah fi haliqudihim dalam tingkah dodok du'afa al-marḍā alladzina kabir biadamil iridil jafi kalawan waranana barakan fitnah wa tabasuti lana langkahkan wa ta'atilan ma'alal musinin waranana ikut tetepong kahang gawe jika bebidalika kalawan mengkono bidzalika kalawan mangkono min sabil dadalan tariqut tegese dadalan bil maqadati kalawan six wallahu lan ta'ala ghafur iku kang maha lahum kadue muhsinin rahimun bihim turiku kang molas kalawan muhsinin betau siating dalam kejembaran bizadi ka indah mangkono adamil haraj ma'alal muhsinin orang ikut tong kang bisik kabeh bizadi kala mangkono nasahu sampai ben nasahu lillahi wa rasul min sabil panjang cerita anana tentang karakter-karakter munafikin lantaran hirup babarengan bergaul jeung para mukminin jeung para muslimin
di pasar, di ladang, di jalan, di kampung, munafik tersebut selalu babarengan nu bantak sifatan-sifatan jeung karakterna dijelaskeun. Lamun tadi Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang karakter munafik Madinah, ayeuna mah deuk ngajelaskeun tentang munafikin Mekah. Iya. Arwa. Waja'al mu'adzirun minal a'rab, dararatanglah jelema nu sasadu ka Kangjeng Nabi, anu sasadu minal a'rab, di golongan orang Arab, liyu'dzana lahum, maksudna supaya diirinan cara ricing di lembur lantaran teu mampu untuk mengikuti perjuangan perang. Orang-orang Mekah teh kabagi dua, aya anu iman ka Kangjeng Nabi 100% ngan teu mampu, aya anu gagah tetapi teu iman, kolbu nama zahir nama syahadat biasa, lisan nama capetang bahasana ge ngeunaheun tapi kolbuna horenganan teu iman ka Kangjeng Nabi, munafik. Nah, kan di Mekah ge sarua ngadengekeun instruksi iraha ieu teh perang teh. Geus ngasah golok bae jelema teh geus karari ngasah pedang geus dikir-kir we koyar. Anu hobi perang mah kan gitu, anu hobi perang di urang ge lamun anu hobi ngejepret atau jempretanna geus di lesangan we kan gua. Wih, coba deui ka buah tetangga cek mantep cek padahal mah nya ge boga tangkal buah tilok dicoba kan nya mah tetangga mantep cenah jepretan. Tetanggana lagi, wah, kudu dijepret, nyobaan doang. Oh, ada kan atuh ya itu embung mah jeung aing. Dijepret ongkoh, dipenta ongkoh. Itu hobi jepretan. Nu hobi cangklong gitu kan. Sikit bae. Teu meunang aya cang jelema geus kieu. Hobi-hobina cincin. Ya Allah, saka hobina. Nah naon ge? Mata kadeuleu kaget kawe. Mun kori mah lain. Eta kori Banten eta kori. Kori Banten. Kos kita kori Mesir memuncung geuning. Jadi geus kajawan ku urang sagulak da teh ka hobi jelema nya. Aya tasbih we. Tong ngelangan kotok beureun sia mah lain. Lu hobi perang teh geus nyawa teh geus ditibikeun we geus ka Allah. Aing mah geus siap jasa perang paeh. Geus ngeunaheun jasa ieu di surga. Narungguan informasi irasi perang pedang kesikikeun teh irasi perang is hobi jasa perang teh jadi lamun henteu ngadenge aya gerakan perang teh sepi perasaan batin mantap jasa tah zaman Kangjeng Nabi mah datang ka kos kitu awewe hayang milu perang budak leutik hayang milu perang mun ku Kangjeng Nabi henteu disadar-sadarkeun ulah awewe mah cukup di imah bae ngabantuan imah tangga salaki bae geus pokona henteu cenah masa salaki ka surga kami henteu. Awe-awe ge milu perang. Hayang budak leutik menta milu perang. Masyaallah. Eta himmahna kana perang dan mata luhur lah agama.
luhur agama ku perang goblok dieuna semangat perangna di pudaran ku kafir-kafir ku selama Islam semangat juang perang tinggi bahaya urang ket Yahudi mulai dibaung bro naon sih karesepna ya dunia naon nah macam-macam unggal negara punyana dijajah melalui dunia urang bangga dengan Mekah aya Baitullah di dinya tertera dina Al-Qur'anul Karim ternyata urang kan teu nyaho nah diserang ku Yahudi dijegir nu boga Hilton teh saha nu boga tower Zam-Zam teh saha dan sekeliling jagona Yahudi tengah-tengah harap masih keneh nyokot keuntungan nu moal pudar-pudar dengan bahasa lah bagus baheula nama kitu keneh di Madinah geus kaserah atuh komoh di negara Indo mah geus kabeh itu nu Yahudi itu nu encek ente mun hayang nyaho kieu kumaha hudang urang isuk-isuk ya nya mun hayang nyaho sanggeus hudang langsung mandi ya ka kamar make sabun duku urang dipake camai sabun capluk sabun naon izan dan lain sebagainya dele produksi nusaha apa dirinya si Muhammad Soleh apa si siang-siang melingseng dimandi kene make urang Pepsodent saha nu boga pabrik Pepsodent tuh kan anduk da ku urang barang dideuleu made in China di anduk ka Pepsodent ka sabun sikat bukan Manful nu boga pabrik Manful saha cida kabeh asing kabeh teueuh tu urang beres urang geus bagus make baju wol aya nu boga pabrik wol saha make sepatu herang beli nu boga pabrik beli saha beli mah teh ukuran kelas menengah ke bawah nu kaluhur Hermes lah geus sia mah teu nyaho naon geus aing disalahkeun ku aing geus mah teu nyaho naon atuh ngobrol jeung nu bodoh ieu atuh saha eta pabrikna ayo sia ayo nu batur kabeh naik mobil urang naik mobil kuari Fortuner usaha ta pabrik urang naik mobil kuari anu segitiga teh tuh naon tiga berlian teh sia mah nyaho ngaran teu boga nusaha ayo kijang pabrikna nusaha ayo boga satu sa timimiti mandi sikat odol sabun nu batur ente hanya nyaho dijajah ye jadi sia mah bodoh pan mantap ku aing dirinci ku ari ye dirinci ye kabeneran aing inget ye ngaji ka mana sih ye kelan-kelanan mah tuh ya andu kabeh tah batur kabeh lain nu nagara urang mulai ku ari ka kendaraan ka baju tadi tetrek nusaha ku hero nusaha kabeh nusaha nu boga pabrikna nu ku urang dipake sehari-hari asing nu urangan tok kira ayo ku ari naik mobil nu ku urang dipake sian nusaha nu nyieun mobil teh saha ayo deuk batan Jepang nu urang Jepang Cina nu urang Cina Malaysia nu urang nu mana isuk-isuk memeh ke kantor memeh ke pasar ngerokok kopi kapal betus nu boga pabrik anu saha sia kopi flu ieu rokok di Samsu pretes sempurna nu saha ayo sia geus teu dicaritakeun hiji-hijina panjang teuing ku aing mah nyaho tah hiji-hijina
Pabrik kayu kabeh jarum segala. Ayo usaha pabrik aja. Datang ke kalo. Tanya sih mah kok kalo kan? Nah, jinggo. Deh nusaha kabeh. Tuh, kabelah dia na filter. Berbagai rokok-rokok nusaha asing kabeh dijajah urang. Ayo coba. Dah. Masuk chicken. Chicken teh bahasa Batur. Eta teh maksudna cik eta kan kotok. Kan eta kan maksudnya diwadahan, dibungkus. Berarti kotok bungkus. Usaha mayoritas chicken ayo orang ka toko. Ieu tanu deuk kurang dibeli. Naon kurang dibeli? Hongguan usaha. Ayo coba ayo. Hah? Terus kabeh nu kurang deuk dibeli. Nyaho sia eta nyieuna make naon kitu ngaranna kimia-kimiana bahan-bahanna apa nyaho apa henteu aya label halalna ngajamin tah henteu muih karena lamun halalna jalamun henteu make kimia mah eta teh saminggu geus hapet tapi ieu mah kan saha mah genep pula setahun masih keneh dikonsumsi berarti kimiana tinggi jasa. Nah ieu keur carita kabeh nu batur kabeh ieu mah. Tuh, urang dijajah teh tah seperti kos kitu. Tokona kuari. Nah, Indomart nusaha, Alfamart nusaha. Kabeh urangan Indonesia. Urang bangsa Indonesia tapi urang ternyata namu di Indonesia. Di kerukunyana kabeh kaditu. Leuwih-leuwih kuari di pemerintahan nu ayeuna. Nu mantak mahasiswa demo besar-besaran untuk merubah laju dah politik ke hareup kami bangsa, kami teh sekolah, kami teh jauh hukum, kami teh di Universitas UI, kami teh di ITB, kami teh di Trisakti, kami teh di ITK mana pendidikan kami lamun ieu geus kieu seakan-akan kitu kan bahasana. Seakan-akan kitu. Kami ke hareupna da kumaha? Lantaran laju dah pemerintah jeung negara. Kok teu akur jeung ilmu nu dididikeun di universitas, naon artina universitas? Seakan-akan seperti eta kan, tapi gak usah tahu lah, udah seperti eta. Masalah kan dia mah cerita dijajah lah, berarti kuat penjajah di urang. Sampaikan ke bangsa teh berdaya. Berarti kan hebat polisi geus teu berdaya, TNI geus teu berdaya. Budayawan geus teu berdaya, kiai geus teu berdaya. Hanya sekedar orang carita jeung carita seperti ieu teu berdaya sarua bae. Ieu teh keur caritakeun penjajah teh datang kaum betapa kuat. Nu baheula Belanda, Inggris, Jepang, Cina per detik ieu leuwih gagah jeung kuat deui. Kurang geus dirasakeun tadi mulai hudang kacai hasil penjajah. Minum kopi rokok hasil penjajah. Naik kurang pakai baju sepatu hasil penjajah. Kurang naik mobil kemana hasil penjajah. Kurang ngabangun semen nusaha kuari eta semen 3 roda nusaha eta kuari semen anu nusaha geus urangan kan baheula mah masih keneh milik bangsa kuari geus lain teu dicaritakeun asalnya hobah heulanan geus mah bodoh. Emang kiai pinter aing sarua bodoh. Hah, geus lain urang kuari. Eueuh lu urangan kabeh. Ieu teh urang penjajah. Endeu kumaha tegakna bangsa jeung negara. Nah, kaharep agama ge ieu dijajah urang teu ngarasa. Kiai anu neliti mah kuari geus ceurik. Geus kajajah. Setahun ka tukang kula menyarita bahwa engke bakal kiai digaji memeh lain setahun tadi caringin mun kula inget mah nyarita engke bakal kiai digaji asal geus saya kiai digaji berarti kepedulian pemerintah hebat terhadap kiai tapi dibalik kehebatan kepedulian berarti aya mauna pasti negara mah kan gitu diteliti kula kan ngobrol di Jakarta jeung sababaraha dulur nu hebat anu rada ngeri ka hareupna seperti ieu lah ayeuna sepertina di orbit jeung hebat di hareup bakal aya naon urang geu teh nya wallahu a'lam sebenarnya nagarana keur dijajah
lain saluluguna ti pemikiran bangsa. Nah, kaharep bakal kumaha? Wallahu a'lam. Sakadar kekhawatiran jeung kekhawatiran anak incu urang ke kumaha kaharepna. Sebab bisa terulang kembali kan. Penjajah nu begitu kuat di urang bisa terulang kembali. Nah, ieu keur carita, ulangan. Sebab can lila kan orang merdeka tahun 45, kuari tahun sekian kakarak ge encan saabad abad acan. Geus kos kieu, kumaha kaharepna? Wallahu a'lam. Karak carita kekhawatiran. Terus kuari calon bupati jeung gubernur presidenna di SD-na, SMP, SMA-na. Ieu na geus sakar, mabok. Pendidikan ikhlas da geus eueuh kuari. Dunia. Urang nyaritakeun pendidikan Bung Karno, babaturanna ge di Cianjur jeung Kiai Jahok kula kiai-kiai geus teu dicaritakeun. Di Tangerang kiai-kiai, di Pandeglang sareng kiai-kiai, di luar kiai-kiai jeung kiai kabeh bareng dengan make bahasa Al-Qur'anul Karim. Sedep kan urang. Terus ka belah dia kuari saha? Kuari saha pelopor bangsa anu make ayat suci Al-Qur'an anu bener timbul ti hati. Ulah ngejual ayat. Nah ieu kaharepna kan sedih lah urang memikirkeun. Kuari bae kuari, urang mikiran ke di partai anu saha sih, di partai anu saha. Kula masuk renung gitu kan. Di partai anu saha anu bisa diandelkeun, di partai anu saha sih bazodan. Maksudnya jang kaharepna kata ngimpeng atuh sarua. Jang saha ku saha. Asana surem amat ieu. Tah eta sok merdong ke di Golkar saha, ke di PDI saha, ke di FAN saha, ke di PKB saha. Terus ka dieu. Ngarenung jang kaharepna itu kumaha. Dan seperti kosi ngan sakadar carita doang kan. Ari aslina mah jameureun geus digerakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, naon tah nah. Naon tah nah. Tah kuari. Ieu kuari di Mekah nunggu instruksi. Instruksi perang iraha ieu. Begitu Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang, anu siap perang, anu siap segala rupana. Pedang boga, kendaraan aya, sakadar yang berangkat teh bekal aya, di imah aya, siap jasa perang. Bagi jelema nu teu daya teu upaya, kaya ning lemah aki-aki atawa gagah teu boga modal. Siap tapi teu boga pedang ieu ngaranna ma'dzur kos kieu. Nah ketika anu diinstruksikeun perang aya mah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang siap berangkat mendukung 100% zahiran wa batinan paeh jauh masalah nyawa taruhana demi luhurna agama. Tapi nu teu bogana naon mah daratang ka Kangjeng Gusti Rasul. Para aki-aki Mekah abdi teh lain teu hayang kabita jasa ieu perang teh tapi kaya sakieu kaayaanana. Kangjeng Nabi geus aki-aki mah ulah mikiran perang deuleuhan itu bae tuh di mana dikubur sok kitu ayo ieu anu lemah nu geri nu buta bebeja ndu setruk ngora nama tata dina gagah kuari setruk atuh boro-boro perang leumpang diseret. Tah kada bisa boro-boro perang jeung pemajikan ge keseleun lah geus kasalakina ulah mikiran kos kitu mikiran awak bae lain kitu dicarekan ku pamajikan gitu dicarekan geus sosokan kikituanan naon kikituanan puyangeun tapi aya deui salakina setruk di kursi roda pamajikanna reuneuh deui ieu teh heran kun nya di kursi roda tilok di kasur tilok saya ke kursi roda bari kieu tinggal kadorong kacai tapi pamajikanna reuneuh deui eta maksudna nu nangkub saha siapa pikiran kos itu tah nula lemah datang ka Kangjeng Nabi menta itu hampura wa ja'al mu'azzirun
datanglah jelema anu sasadu ka Kangjeng. Bahasa mu'adzirun lamun ditasrif mah asalna mu'tadzirun. Pindahkeun harkat ta kana ain jadi mu'adzirun. Tukeurkeun ta kana zal mu'adzirun. Idghamkeun mu'adzirun. Lah tah pagawean budak leutik. Ngaji kos kitu pagawean budak leutik kitu teh. Tapi nu macana mah kolot. Atuh lamun budak leutik teu bisa ka kolot teh teu becus. Bima adal madzurin kuryabi minal Arab. Ieu golongan-golongan urang Arab nu lemah daratanglah ka Kangjeng Nabi menta hampura teu bisa milu perang. Kumaha teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng? Wa qa'adal ladzina kadzabu jeung cara ricing bae jelema anu ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna dina ngaku iman nyaeta golongan-golongan munafik urang Arab Mekah. Cara ricing anil maji'il itizar tina datang sasadu ka Kangjeng Nabi teu daraekeun maranehanna mah ari jelema mukmin mah anu ngarasa lemah teu mampu ngalaksanakeun perang datang ka Kangjeng Nabi menta hampura sasadu lain terek perang tapi keayaan kondisina seperti eta eueuh masalah Kangjeng Nabi ge ngahampuran ningali sikon tetapi aya jelema anu dina lahirna mah gagah lisanna mah maca dua kalimat syahadat iman ka Kangjeng Nabi tetapi horeng di qalbuna mah manehna teh teu iman ka Allah jeung Rasulna munafik teh ngaranna tah jelema munafik mah cara ricing bae yakni anu teu iman ka Allah jeung Rasulna ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna nya nama cicing teu menta hampura teu sasadu ka Kangjeng Nabi tuh geus kabagi sebab atuh itu mah sasadu ge pantes ieu mah dek sasadu pan gagah carita gagah ya di nyana carita harta ya di nyana carita wawasan ya di nyana ngan nyana mah teu ngadukung kana perjuangan Kangjeng Nabi munafik ngaranna cara ricing bae ketika diinstruksikeun perang henteu met teu ciak cici we masyaallah munafik. Nah, sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sayusibul ladzina bakal ngeunaan ka jelema nu kalalapur ti golongan munafik nu tadi teh anu agaga aya di nyana wawasan aya di nyana harta aya di nyana horenganan teu iman ka Allah jeung Rasulullah malah ngabohongkeun. Nah ieu bakal kakenaan ku siksa nu pohara siksa di dunia bakal kena kaperangan paeh kana nu tadina sieun paeh oge di akhirat bakal disiksa lantaran munafik abadal abidi di nerakana jadi kerak neraka. Yes dijelaskeun ku Gusti Allah jelema munafik di dunia bung perang besi paeh oge iba di perangan ke wa iba emang gering paeh we tetep siksa berarti di akhiratnya na disiksa na lain 1 tahun 2 tahun 10 20 100 200 abadal abidi innal munafiqina fid darkil asfal jadi kerak nanya nama geus panghandap-handap aja kerak ke dihudangkeun deui ka luhur dibentukkeun deui siksa dia terus we naudzubillah min masyaallah. ليس على الضعفاء ولا على المرضى jadi dosa bagi jelema-jelema anu lemah model aki-aki jeung budak laletik wala alal marda jeung nu gering model buta lumpuh setruk wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna jeung teu termasuk dosa ka jelema anu teu mampu memberikan nafkah jang jihad teu bogana naon laisa harajun teu dosa idza nasahu lillah wa rasul di mana-mana manehna bersih lillah ikhlas lillah wa rasul
tah bahasa teh aya bahasa idza nasahu lillah wa rasul dina tingkat cicingna manehanana hiji lillah cicingna teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah. Tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi propagator henteu ditahan talangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang. Supaya ngaulah-ulah taat henteu istuwe imal lillah. Agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasihah cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah agama adalah nasihat tilu kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah urang geus boga agama teh nasehat urang kudu kanasehatan ku agama mun bener-bener urang beragama nasehat agama teh ad-din an-nasehat agama adalah nasehat jadi lamun deuk naon teh atuh si agama teh kudu bisa nganasehatan urang nu mantep tek sahabat teh liman ya Rasulullah nasehat teh ka mana ka saha Kangjeng Rasul lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihi nasihat teh nganasehatan menuju lillah menuju kitab Allah menuju Rasul Allah menuju a'immatil muslimin menuju ammatil muslimin tah agama teh supaya bisa nganasehatan ulah ngajualan agama ieu mah agama dipake tatanjak dipake taraje dipake tangga jang naik tahta naik harta naik dan lain-lain sebagainya make agama mah an-nasihah agama adalah nasihat ad-din an-nasihat mata kieu idza nasahu lillahi wa rasul agama teh nasihat cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah maksudna lillah teh nasihat kumaha teh nasihat lillah teh ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah wa wasfuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal budu min musafat maksudna agama sebagai nasihat lillah menuju Allah carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah ngabersihkeun pertekadan dina sifat katauhidan ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah nu boga kekuatan kecuali Allah nu boga daya kecuali Allah gerak-gerak nang Allah segala rupa nang Allah geus bae pokona mah la ya turu masnihi syai'un wala anu ngabadarakeun nu bisa ngamangfaatkeun iwati Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah geus aya nu ngahirupan Allah geus hirup nu ngatur Allah sanggeus teh diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit ulah aya muatan-muatan nu sejen geus atuh kuari mah ulah boga pikiran kos kieu beuh urangnya lamun teh mah tadina meureunanan henteu sakola mah haju teu boga ijazah aja teu bisa digawe beureun urang susah tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah dua pangeranna Allah jeung ijazah teu mah kos kitu mantap kalau lempeng wahdaniyah tinggal lempeng sifat wahdaniyah Allah hiji we di jero hate teh masyaallah hese biasa urang mah aya dua bae geus kikian bae nada cincin mangurani
aya bolongan. Ayo combong. Carana kumaha? Cokot buuk awewe. Set bisa di dieu tah. Ayo asupkeun ka dieu. Ayo puterkeun kitu set. Ayo puter ku urang. Ayo lamun eta cincin muter engke ge sia nu muter. Sia salah ngomong apa teh sih? Tah coba wah ujian eta ieu. Percaya bahwa batu boga pangaruh, awas sia tah. Agama teu jadi nasihat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combong. Teh kebantu ku jabatan, awas aya dua di jero hati orang musyrik. Ku combong, ku peso, segala ku keris, segala ku tek-tek bengek. Masya Allah, tak eta nu kos karena itu nggak bahayakeun. Adin an-nasiha lillah, bisa bersihkan ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah lil udah sampai selesai wajib dan 20 mustahil 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah tak eta bae supaya mantap ka Gusti Allah ulah aya naon-naon lillah lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan ku sah ku Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 peuting. Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 peuting. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 peuting. Kangjeng Nabi urang bok geus tanding kholwah 40 poe 40 peuting. Kangjeng Nabi urang dasar. Urang kan can pernah kholwah-kholwahan urang. Oh, can pernah urang. Dicoba ku urang. Bebeja ka pamajikan. Neng. Kakak ngadenge ngaji aya kholwahan, Neng. Ayo, deuk nyobaan. Satu masalah. Kakak ulah diganggunya. Iya tuh buah. Geus si kakak deuk di kamar ieu bae nya. Neng ulah ngaganggu, kakak moal ngaganggu. Deuk nyobaan 40 peuting. Kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah deuk di kamar bae di dieu. Nya mana HP? Mana HP? Bawa ka jero kamar. TV asupkeun ka jero kamar. Cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu? Apa bisa heuh ieu mah deuk di jero kamar bae segala rupa. Jadi nonton TV, HP di jero kamar. Kaja lain kitu meureun. Ye sanyaho naon? Ye, tuai mah kholwah mah kos kitu tah. Engke dahar ge pang mawakeun ka dieu. Wah, ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kitu mah. Eta salah. Naon kudu boga guru. Geus kholwah teh kudu boga guru. Maksudna deuk naon teh kholwah teh? Kholwah teh ya fafirru ilallah. Maksudna berangkat menuju Allah. Deuk ngikhlaskeun ka Gusti Allah, ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah. Ya di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi. Kos kitu mah ya kholwah mah lain kitu deuk ditinggalkeun ye. Nafsu makhluk dunia ayeuna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat. Carana kholwahkeun kudu aya guruan. Jadi kan urang mah teu ngageser ieu. Urang mah teu ngageser keur jadi kiai keur jadi santri mah rada deres gedean ka Allah. Barang jadi kiai ku ari gedean ka berkat. Tuh ieu teu ngageser-geserkeun. Urang teu ngaji teh. Ieu nu mantak urang ngaji teh. Ku lagi nyaho ieu loba kiai-kiai. Nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan. Hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumaha sih supaya resepna ka akhirat geus bisa 50%. Beta tek ka dunia 50, ka akhirat 50 geus lain deui. Naik 60 geus lain deui. Koba 70 geus lain deui dedeleuanna ge. Dedengian geus lain deui. Tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu kholwah. Di jero kholwah teh aya riyadhah, aya tafakur, aya mujahadah tah. Eta teh di jero kholwah ngaranna.
Ieu mah holwah di jero aya TV. Holwah di jero aya HP. Malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureum. Tinggal nu kolot bae pan cenah teh sisirian aya awewe di dinya. Ka haji geus kataekan beureum ieu ku ari. Horenganan lain kataekan naek. Iya. Teh holwah. Holwah teh teryato ngajar. Aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah. Holwah. Nah, sorangan orang di kamar bari tafakur, orang nafakuran dunia, nafakuran nikmat. Amere Allah segala rupa baha besar Allah, ulah nafakuran Allah. Terus kabelah ditulah naik karesep urang teh awat sia teh ieu teh geus sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah. Anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia, resep bae kana jabatan. Malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan, jang dunia. Nikna naonan teh sia awak tah. Urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan kosi teh ngaranna holwah. Tolol sia mah awak. Malah mah ieu boga santri teh 20 teh kuat nek dijieun yayasan ku goblok-goblok teuing sia. Nek naon maksudna? Hayang kemajuan. Maju naon? Majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah. Urang ngomong sorangan kos wedan. Nek naonan teh izin yayasan masukan bae panatu jadi peningkatan eta mah dunia hina, dunia mah. Benta ka Gusti Allah ngalindung. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minad dunya, syarri dunya. Kunaon haji kuari dipupuk jadi haju ngagedean dunia, goblok si awak dikampak sepoai. Tolol ting. Tak urang keur holwah teh kos kitu tah, ngomong sorangan. Nanaonan atuh si awak. Baladieuna lain haju resep tambah ka Allah haju resepna kana dunia sia teh. Ku batur mah di kiai-kiai, malah ku batur mah di hebat-hebat horenganan cak Allah mah teh bajigan goblok beureun sia. Tolol manusia. Aki-aki goblok tolol. Goblok. Teu nyaho deui sia goblok tolol. Bangsat sia. Atuh kunaon nyana nu sasada tolol. Cek, ieu keur ngomong ka mana sakanyana tolol teh coba eta. Ye, horeng bangsat beneran. Engke timbul teh bakal tetap timbul nikmat geunaheun Allah kanu mere. Engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah. Mulai kuari bener tadi kitu-kitu mah kurang dikitu-kitu kurang. Hina. Aya engke Allah mere mungkin seminggu, sebulan, setahun aya. Set. Terjadilah pandangan batin orang nyahina dunia. Maha agung Allah, maha kawasa Allah. Urang kan minta ka Allah tunjukkan Gusti ke maha kewasaan Gusti. Ja ieu teh abdi teh dadamelan Gusti, nafsu teh ti Gusti. Abdi hayang itu teh tidak nafsu, nu nafsuna didamel ku Gusti. Gusti teh maha gagah, maha sagala-galana. Piceun atuh Gusti ieu teh nafsu-nafsu abdi teh kagustikeun. Lamun urang terus dibere ke Gusti. Set. Indah di umat geus. Teu hayang babaturan ngajak geus. Aman ieu mah aja. Titit. Geus tah teh heula bae. Ayo geus ka dieu. Titit. Ayo. Henteu geus kitu. Emang henteu geus teh heula bae. Ih, ieu mah kauntungan. Lamun ieu urang berangkat ieu ieu urang menang 10 juta. Saleng kadot. Henteu geus teruskeun bae. Terus geus tah. Bener tah? Geus dangan nu sejen bae. Geus. Henteu naon. Batur geus bingung. Kok jadi kos kieu nya na? Tah, jangan sorangan bae di kamar. Kebal-kebal mancing ku sendal ke. Atuh ulah tolol, tong lain jurusan. Nah, iya. Mulai ngeunaheun. Terjadi seperti eta di Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud kan kholwah. Sageus Allah dibere ku Allah nikmat anu pohara ngeunaheun. Sorangan bae sangeus 40 penting teh akhirna turun Kangjeng Nabi Daud sorangan teu mentolelir ka umat tegorkan ku Gusti Allah Daud nun Gusti mun bahasa urang aing ngangkat rasul jeung ngangkat nabi ka maneh teh lain jang seperti kitu kunaon maneh sorangan bae lazat syauq Gusti nginah jeung rindu ka Gusti entos abdi mah nikmat bae
aing ngadamel sia nyiun sia jadi nabi jadi rasul teh jak urusan umat. Urusan umat lain jang urusan sorangan mah gampang. Mohon atuh Gusti tapi ieu ku ngeunaheun sorangan we. Nyaho aing ge teh pamere aing. Oh, orenganan pamere Gusti. Umat urusan. Mangga tuh Gusti, taha. Cek Gusti Allah Daud. Aing mereka ngeunahan ka sia karinduan ka sia ka aing teh nang ti aing. Eta teh maksudna supaya ngurusan umat seperti umat supaya boga rasa seperti rasa maneh minimal boga rasa teh ngarasakeun sakumaha nu karasa kumaha saeutik we kadanan cara maneh mah. Sok sampaikeun ku ari kaum. Sok sampaikeun ulah sosoranganan. Carana Gusti kumaha ajak keseluruhan. Aya nu nurut tuturkeun, titah nuturkeun ka maneh. Nu teu nurut antepkeun teh mah urusan maranehanana. Geus nu nurut, aya nu nurut 100% pupuk. Aya nu nurut dengan 70%, teruskeun. Nu 50% terus 40%, 20%, asal aya nu nurut. Geus pokona terus berbagai tahap eta mah variasi manusia nu geus kitu ngan tugas maneh mah ngajak. Nu mantak maneh diangkat jadi nabi jadi rasul tur dibere rasa teh sampaikeun ka umat supaya boga rasa ibadah teh sakumaha maneh. Oh cak Kangjeng Nabi Daud teh sumuhuna teh kitu mantak. Kangjeng Nabi Daud mah dibere kaistimewaanna baju besi teh ya, baju besi jang perang teh tanya nama sakumaha taneuh hampang. Jadi non leles mantak urang ge Allahumma layyin qalba sarwiti kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam. Leleskeun Gusti hati sarwiti teh sakumaha ngaleleskeun anak Kangjeng Nabi Daud ka besi. Heuheuh lamun geus ditiupkeun arah mana sarwiti cikupa. Fuh. Nah, maca geus Allahumma layyin qalba sarwiti ya Allah binti Sarboah kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam. Macana 72. Fuh tiupkeun. Ujian lana sia nu nyungkruk ge. Nah, aya syarat-syarat nu moal bere ku aing sia. Eta kan datang ka kos kitu tah. Eta naon ngaranna jampe teh Kangjeng Nabi Daud mah hebat. Tah tata ku anjeun manusia teh sebab memeh nata batur teh nata sorangan heula. Tata batin manusia memeh tataan batin teh tata zahirna heula. Di mana aya jelema bersih pakaianana eta cermin bahwa batinna bagus. Di mana aya jelema make pakaianana teh rapih cermin kerapihan batinna. Di zaman Kangjeng Nabi Daud seperti eta. Nah, lamun aya jelema bajuna teh kitu sadaek-daek bae batinna ge sadaek-daek. Lamun dedeuleu ku urang imahna acak-acakan, boro-boro nata batur nata imahna ge teu becus. Tata di imah teh nu rapi di Kangjeng Nabi Daud teh dibere seperti eta. Tata diri maneh, tata ruangan maneh, tata tempat-tempat maneh. Geus bisa nata diri, geus bisa nata ruangan, kakarak nata batu. Nah eta teh dakwah teh seperti geus kitu tah. Eta hasil kholwah nikmat kuari bikeun ka batur supaya ngarasakeun tah eta teh hese. Ieu tah nasihat ad-din an-nasihat. Liman ya Rasulullah lillah maksudnya ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah lempengkeun tekad dina sifat tunggalna Allah. Allah tunggal dina pagaweanana, Allah tunggal dina sifatna, Allah tunggal dina zatna. Ulah aya dua di jero kolbu teh. Picinan segala rupa di jero kolbu selain Allah hiji bae Allah. Sok kuari tepakeun ka jelema neuk bisa ka Allah kumaha atuh lamun nyanana ge encan becus. Dek naon nu ditepakeunana nu mantak eta bae inget ka Abah inget haju ka Abah saya di mana mondok asik di mana geus yes kebal ge sia dagang tiung Abah sebab naon tepa guruna dagang muridna ge pasti leuwih dagang guru kencing berdiri murid hiber sia kajen kumaha tah ieu kumaha guruna ekonomis anak murid sarua guruna politikus murid pasti. Nah ieu guruna mengenal Allah muridna ge insyaallah
Guruna teh jago alfiah, muridna ge pasti babacaan hebat. Guruna jago mantek pasti. Murid kajen kuku bahage palu dibawa bae. Eta hebat tah. Eta kita kadenge bae kula makan ngaji mantek di Abah. Kadenge bae ngaji mantek. Digentur mah Satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong. Nyaritakeun sakal. Kulun pa badun kulun palasa kulun palasa badun badun pa kulun badun pa badun badun palasa badun tak eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bagian nu teu mawa kitab masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama anu ngaji bagus buguh kitab dibawa pulpen mawa dicatet ku nyana ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji kulun pa badun naonan sia eta kitu mama ge cenah sakit eta henteu nyawa maksud lah kan eta teh jago na Mama Satibi muridna ge bisa jago terus carita sakal awal sakal dua dadah syarat-syaratna bari masak kudu bisa guruna jago nah eta ngaranna naon nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid hepa pembacaan alat mobil mama kitu non ngaranna Usman Sadang jago alfiah tepa ke saantero diurang disanja tepa alfiahna ka mamana tepa betar mama kitu usuk caringin patul muin tepa seribuan nepakeun patul muin Masya Allah ICU maka anakna nepakeun bohong anak bohong atuh pantes emang kudu ditepakeun di ditu na malah mangawin supaya bohong tah dieu beres ka situ pencak ditepakeun ku nyana teh tapi jang naon di pencak teh lain jang berjuang ngaluhurkeun agama Allah noktrokan bapak Pak ieu naon ieu naon eta teu naon ieu eta mah go naon kadang-kadang kampak leutik lamun teu kaca Abah naon heula mimitina sia gula dididik pencak ku Abah balik dari ka Abah naon heula motor pisen dibelikeun salamet teh dibelikeun dua antara tarang Abah jeung kaca pilih goblok ge anak kasar we da salah ngadidik ai baheula mah pandidik pencak teh kieu sing hade urang masih keneh bisa tangkis bisa keneh ngeles ulah sok coba ulah osok haju ka batu ulah kajeun teuing urang masih keneh bisa katampiling sakali mah ulah ka ngalawan guru pencak baheula makan kos kitu ulah nembongkeun aju tutak tak tijuk imah aya kadal ieu nyelina lae musuh blak pencak kadal tah kos kitu mah ulah geus kajen teh katampiling geus sakali meula ulah ka ngalawan ulah ka ngalawan diciduhan atuh masih keneh bisa ku urang disusut geus bae saes baheula guru pencak teh kos kitu hebat tah lamun geus bener-bener urang katampiling ka anu kahina ke hudang takarang muringkatnya lagi emang aya naon kitu ieu sia hah tanya lagi jipan lain deh ya heula ka dieu sia diuk sia heula nang di dieu ketrukeun ilmu sia meunang ti mana sia boga ilmu hah ketrukeun ilmu sia di dieu aing paeh kubur ku sia paeh koeng sia dikubur nyawa sia hah henteu wantan teh sia tapi di sabayu hampuran haha ieu mancanut goyang goreng kotek itu udah boga pencat ya tilo kadeleuan teu kadeuleu baheula mah kiai boga pencat naon boga pencat henteu kadeuleu kos bentuk wah bareng geus hudang teh ya nah aya anu ngabalangkeun naon itu kan balak bener kan geus teu kudu dileulkeun tenang we kieu we tah eta karak ieu mah lain pan sadat ngaguling ngabongohan jeung atuh ngaguling mah ngaguling bae ngaranna eleh pencar kos kitu teu
urusan lillah ad-din an-nasihat ikhlasul i'tiqad lillah ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Kanjeng Nabi Daud dicarekan ulah sorangan aing mere ka sia jang umat tepakeun rasa eta ka umat. Kanjeng Nabi dibere rasa tepakeun ka umat melalui jalur khusus. Nah datang ka kuari teh kan ditepa-tepakeun ku kiai, nepakeun fikihna, nepakeun alatna, nepakeun ketauhidanana sehingga karasa ku muridna. Ai keur serba aya mah gampang, ketika serba eueuh tapi tetep bae tenang. Ieu ngaranna bener-bener geus tepa. Sia ieu kuari boga naon jang poe teu boga naon. Aju mencari teh. Aju ku aya dahar. Allah Maha Gede, Maha Luhur, Maha Agung. Bener bisa jadi berarti. Anak pemajikan, anak nu Allah sallallahu. Paingan karuru geus aya ti. Dah, saminggu 2 minggu, bulan 2 bulan. Kalau engke kara, eta kan dicoba. Tepak na heula kara ka dituna. Ieu mah kakarak teu dahar sapoe bae geus ngalengis ya. Ulah neuleuh kuarina Gus Dur, ulah neuleuh Habib Lutfi kuarina, ulah neuleuh Kiai anu kuarina udah perjalanannya baca baheula pernah teu dahar meureun, pernah dihina meureun, pernah nah mentang matana sabaraha poe ulah neuleuh geus jadina neuleuh Gus Dur geus jadina neuleuh Habib Lutfi geus jadina neuleuh sagala neuleuh Abu Ya Cidahu geus jadina neuleuh Ki Bustami geus jadina jeung sajabana perjalanannya nana baheula. Dia Mama Bakri perjalanan heula atuh masyaallah aya Banjar perjalanan heula mama keresek perjalanan baheulana baheula teh mama keresek masantren teh ka Ciwedus lempang wari bapan lamun teu naik Lexus teh jadi minimal naik Kijang minimal handapeun Kijang teh naon teh aing mah teh nyaho teh susah teh mah tah bangsa apaan sama aing mah teu nganggap mobil teh kaleng nama ku situ. Da kumaha coba ayo. Masyaallah baheula mah mama eta bage mama itu tuh naon ngaranna di Bandung da. Eta kan lempang. Masyaallah Karim. Dipapageun ti tanek sadoban teu lempang bae. Masyaallah Karim. Terus mama Cilember dan lain sebagainya. Baheula dongeng-dongeng teh kos kararitu. Abah, jadi abah naik mobil hiji 2 doang beusna teh sapoe cak abah teh mun ka Sekong. Mobil beusna teh ngan 2 sapoe teh tah. Terus datanglah ka ditu ka Pengkol ti dituna lempah. Kadang-kadang datang ka Serang lempah. Nu pandai gelang angel mun teh mah nungguan angel cak nya lempang. Lobaan lempang baheula mah. Tuh lempang bari naon kana mikul wari mah deuk pasantren sakumaha deuk jadi calo. Nah ini aja ke mana sih dah iyalah ya idza nasahu lillahi wa rasulih. Kita ya idza nasau Imam Qurtubi mentakkan ad-dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah lillah kakarak datang ka lillah masih kena li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim wallahu a'lam.